Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang daun kende sareng simkuring Mang Dewi Mulyadinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saeda singkahan kumanah anu awona anggopi enteun ugoning ulang lumampah di alam dunia. Wilujeng ngabanungan tugdugikeun ka rengsena. Wargi Maldini para baraya SMS di mana bayana utangnya pisangga ke para barayan wangiluhan hancaya cerita Jawara tiku hamau anu kewari atau naskah ieu cerita kadengan kiriksa pada distribusi bagian anuka 50 hiji. Sakumaha naskah cerita anu kantos dipaluruh di bagian anuka 50 hanca penting kamari padaran Maldini kebegatuan dina mangsana tepungna nyatana disutira din Aki Puralaga malah harita disutira nganteran katuangan atau kadaharan ke Aki Puralaga ngan disegedegeun eta Aki Puralaga teh aya pamenta nyatana dobogan kalapa jeung cau emas teh kenal maksud jeung tujuanana langkung paos mah mangga urang sami-sami banungan ku sadayana. Kadehlah panadianlah poho penampanto lali kana kunci wilujeng muni. Kasuge para wargi kaayaan hate nu sutirah asa gemplong ayeuna mah naon sababna sabab aya batur kerekat pakumaha. Sanggeus mereka daharan ka Aki Puralaga kenceris di ini tinggalkeun panjara. Dibarengan ku hate anu giligrek usaha sakuat tenaga. Pikeun ngabebaskeun Aki Puralaga. Maksudna sangkan malihna bisa nu kabur bebarengan dak sorangan mah pamohalan bisa. Nyati harita atuh misutirah teteg hatena. Kemelang sonoreang jeung tolbak kahariwang ari sabab unggah-unggah nganteran ka Aki Puralaga sok madami kalawan taliti ngayakin sasadiaan pikeun kabur tapi teu gagah abah sabab Aki Puralaga ge nyaho yen musuhna lain bantrak-bantrakeun lain nalaurakeun sagarupana kudu diatur kalawan tartib teu hayang guru gusu. Para wargi urang jojo ringkesna mangsa alam urang kocapkeun geus nincak poe katilu naon rupa pamenta Aki Puralaga kacumponan ku Sutirah
Ting di mana menang nama pokoknya mah Duwegan jeung Cau Emas desa Yagi. Terus disodorkeun kaki Puralaga berjenganteran kadaharan sejenna. Ki, namanya ngakeun pamunutan mugi-mugi sing janten kemanfaatan kanggo urang. Abdi hasil milarian ieu dua barang sok sanaos ku jalan ngabobodok ge ka Panjiruyung. Ket Sukira ngandung sumangat. Bari neuteup atuh kaki Puralaga nu aya di jarak sarigisi Panyara. Bagai kemenang kesyukur ari teh hasil mata ayeuna akhir nanya kahidap ari si Panjuruyung nyaha bener ngaku anakna kahidap teh jahat teu kacara bakal ayahnya jahat Aki upami nilih kana ucapan jeung rengkak paripolahan nama jiga nulur sares ngaku anak ka abdi tatara ngalampahkeun kelakuan anu matapi jideun sebentarnya lir ke anak pribadi tak itu Aki nah pada naon syukur ya itu mah jadi Aki ke mau kagok pikeun lumampah jeung cemerlang teuing kahidap ayeuna mah kieu cu kumaha Aki rek ngajaang Duwegan jeung Cau Emas muga-muga we syariatku ieu dua barang nyata Duwegan jeung Cau Emas kenging panghakikat ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Moga-moga kekuatan Aki pulih deui. Amin. Anu Aki kesing balik deui kana asalna. Datayannya pikeun digunakeun jahat. Ieu mah rek digunakeun pikeun ngabebaskeun diri jeung numpes anu jahat. Terus Aki kekerusna isukan subuh-subuh Nyai kudu ka dieu ka Aki urang kabur babarengan tah kitu maksud Aki cecu kumaha kaharti kastos pisan Aki atuh nuhun pami kitu mah mangga bade tumut kana sagarupi kana ti sarira kasepuhan parmios abi atuh bade kaluar heula gigit kadieu ulah pohonya subuh-subuh kadieu lewos atuh harita Nisukirah Mbak Indi sedangkan Aki Puralaga terus ngadaharan Duwegan dibeakeun jeung cai-caina iwati batok jeung tapak anu teu didahar teh itu deui Cau Emas didahar nepikeun ka beak ai cangkang dialungkeun kaluar mangsa alam teu karasa panjangna alam poe durang teu karasa ku si Aki kawantu kayaan di jero dihanapkeun tani urang kocapkeun pentingna weh ayeuna mah alam ti puting di luhur mah rame surat jangkrik ciang-ciang cericang kas jeung sajabana sedengkeun kaayaan di jero tahan mah etuning cempring Aki Puralaga harita puting eta teu sare pisan terus sila mengat cemprak yang hareup ka kiblat rib anci dapureun perak babacaan kalayang husu barjeng manahna manteng muntang tulung kayang agung nenedak kanu maha kawasa hayang diijabah sapaleja ilmu perelmuan anu paring ku pangawasa musuh hayang pulih deui sakumaha bihara-bihari sakumaha biasana mangsa nyerwai kandi karasa bis tepi wanci subuh Aki Puralaga terus wedan teu unggut karinduan teu kedaga anginan teu kagoda utunduh jeung kesel bakat ku panteng-pantengna kahayang tunda Aki Puralaga anu keur melekung jasmedi menta-menta syariat kak pangeran sangkan malikeun deui pangawasana sedengkeun ari Nisukirah sarua deh penting eta teh teu bisa sare lantaran ieu teh kena janji jeung Aki Puralaga nu ngajak kabur atuh wanci janari oge geus udang Nisukirah teh ngajejen tuh geus sisi tempat sare bari di ulang ngerasakeun kaayaan harita nah geus isuk atau acan moga-moga si Aki Puralaga sing hasil hayang balik ka lembur hayang bebas jeung reumung pulung di ditu moga-moga si Panjiruyung sing tibrak sarena ulah babari nyaring
Gusti Risir, tentu teh hawa geus subuh. Cegeran terus ning hati nak Nisutirah. Bari jentu junang tu, bari jeng rada atug-atugan ari sabab titingkuheun. Kalau terak ngalaan tulak ngalungan berai pantu dibukakin. Nameh biji laret kakenca adet kakatu bisi panjuruyung geus nyaring. Tapi teteh lajeng pring lantaran panjuruyung sare kene. Jeung kadenge sorak karekna masih segur jiga begu nubuk kulong. Nisutirah biji di kamar. Geus saged menang dandan. Terus kataya lumpang muruka panjara si Aki. Tekung sila udah geus tepi katempo Aki Puralaga kena jemprakeun sila. Bari lamaina kunyang-kunyang jigana bae nuju wiridan. Assalamualaikum punten Aki, tos subuh. Cek Nisutirah sanggeus tepi kadeukeut sarigsi. Atuh bray Aki Puralaga socana beunta. Ret ngareret ka Nisutirah nu ngajanteng bangun teu sabar. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah. Ya Allah Gusti. Nek, abdi Aki syukur boro-boro datang. Memang geus mojo nya itu. Kaditu heula si Jaujik akhir mukakeun panto panyara yo. Cek Aki Puralaga berjenjung lantung. Panun netep sekut kana panto panjara anu jijieun tina papan ciapi anu geus nahun kacida pisan kandalna. Aki, abdi bade mundur sok rada jauh cuk. Harita Aki Puralaga masang kuda-kuda panun netep sekut kana daun panto tina jati nahun. Gampang dengin katuhu ditujukeun kana panto barjeng ngawatak ajurun tali jagat. Gebrig dampa suku katuhu kana tali. Marangan dampa dengin katuhu atuh anu didorongkeun ka hari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi Gusti masihan widi kadisim abdi. Mugi Gusti hakikatan kana pamundut isim abdi syariat sareng tarekah parantos kasanakeun. Mugi ya Allah ya Gusti murangkeun naon rupi kata abdi ti Gusti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La haula wala quwwata illa billah. Probot kunci ajur perai panto engab. Alhamdulillah alamin. Rong hati Aki Puralaga nongkrong lantaran geus yakin elmuna alhamdulillah dipulihkeun deui ku Maha Kawasa barjeng bisa digunakeun dina waktu. Dina waktuna anu singkat. Hate ngemplong asa copong pantong ngelompong. Mawa harapan muka cidak gedena. Aki Puralaga ganjang bijil sereuneuh nyampurkeun ka Nisutirah nu gabena colohok bengong. Nai, urang baik yo. Tutukeun Aki urang baik. Kalawan terbung ngomong jeung timicinan waktu. Harta kene duanana barijil teta tempat kalayan narancapan. Nisutirah tihela dituturkeun ku Aki Puralaga barijing cuang ciling. Teku selila geus aya di pakarangan imah nu lega. Hawa karasanca bawek tiih menyecep pinarep kana sung-sung balung. Suara jangkrik jeung sasatuan leutik sajena mengireang di sarada. Mapaesan tanya kana alam anu nagayuh ka mangsa subuh. Reg Aki Puralaga ngaranna gered ka belah wetan, bentan timur geus moncorong. Nandakeun geus dareh beurang. Peuting ngagayuh ka mangsa subuh nujuna pisan bijil tina panjara. Alhamdulillah. Alus pisan waktu teh cu. Yo, terus ke dalam pahan teh tuh. Jalannya ka ditu mun teh salah maju. Nanti abdi manggiringan. Yo. Beraduan ngadaleng panglusuhan. Ninggalkeun patempatan panjuruyung anu geus nyiksa bebeakan Aki Puralaga salialila.
nya poe eta pisan bebas bari jeung bisa ngabebaskeun ka Nyi Sutirah nu geus hayang balik ka imahna. Atuh dina lumampahna teh gancang pisan, tisrikna lumpat, nyerekna mangsa tambah gancang. Lempang can jauh telah geus kaburu beurang. Hayam leuweung kongkolongok. Mapaisan kaayaan alam harita, kasugri para wargi, bangun salampahanana atu aki Purlaga jeung Nyi Sutirah, anu harita susulumputan atu dina tangkal-tangkal anu peneh, buru ka tempat anu anggan ti imahna, nyatana Panjiruyung. Tunda heula Sutirah jeung aki Purlaga. Aina urang kocapkeun kaayaan Panjiruyung. Hayang jago pelung cocokan Panjiruyung geus kongkolongok ning ngelewung mata kelar jeung mata waas. Kongkolongokna geus sabaraha kali. Dewetan alam bisibar ku pajar, kaayaan alam bekicaan jeung berenglas. Nyak tuntun mabrai alam teh berang, peting leungit berang datang. Yah, korejak Panjiruyung hudang, terus keluar ti kamarna leos buru ka dapur, rada colhok oge, ari sabab hau ti iseun, uluh haseup anu ngebul. Panjiruyung kerang kerung. Geus beda karasana kana HTG, tapi can boga ingetan ka Nyi Sutirah jeung aki Purlaga, lakah leos ka tukangan imah. Didinya memang aya palataran nu ngahaja di pelakan jukut. Barang nepi ka dinya Panjiruyung ger rumpatan dina jukut nu tunu ku cai ibun, jiga budak ulin di buruan. Geus maranti una isuk teh sok kitu, maksudna teh nalasih awak ngarah tetep sager jeung jag-jag cenah. Raga kewae awak deui. Aduh, aku nyamun yo. Cek Panjiruyung jroning hate. Terus heula diuk dina tunggu kai anu geus nahun. Terus tarik napas jero sabaraha kali. Sang geus kitu nurut ka dapur deui, rek ngaloklok nog hayam cenah tadi nama. Barang sup teh ka dapur kaya anjeun pring keneh bae. Hawu can ngebul keneh. Seenti seueun can saheng. Timbul kecurigaan, terus nurut ka kamar Nyi Sutirah. Barang tepi meningat jenghok, sabab pantona geus enab jelemana eueuh. Nakabanya Nyi Sutirah deui yakin geus teu aya di kamarnya, da injit kamarnya cepeuh deh. Cek Panjiruyung terus asup ka kamar tuna tengok tumpat tempo bari jeung jajantung mah ratu. Sang geus yakin eueuh atawa teu aya. Panjiruyung ngaleos katepas terus alak ilik ke umah pojok pakarangan. Tapi tetep Nyi Sutirah teu kapanggih. Da pungguh geus ngiceur aki Purlaga tadi mah subuh-subuh. Atuh pungguh we Panjiruyung meuli ngahulang. Moana bingung anu teh papadana. Jeung hariwang nih bisi Nyi Sutirah kabur. Kamanya begitu yo. Akhirnya Panjiruyung tutang koteternya Nyi Sutirah. Unga tempat getean, unga pojok dikumpul, disak-sak lawan api, hayang manggihan Nyi Sutirah. Tapi keuh Nyi Sutirah teu kapanggih. Malahan tapak-tapakna acan. Aya kamanya, Panjiruyung ngacacanteng di tengah imahna. Panon melong ka pakarangan mikiran anu leungit. Urang aja deh. Ya kamanya mangkeluk bekam tinggal di liur kain. Kawai bunga hayah yang ngajojak kain tapi ya. Kapan tiara ku aing canji dulu. Sugan didinya meureun keur maraban. Cek Panjiruyung terus ngalius deui muruka panjara nu aya di jero taneuh teh. Duh si acah adoy teh. Berujul kadinya Panjiruyung ngajengok di bae. Ruas dadakuna mah. Panon melohok dengan keburian. Yang asa terpercaya we kena tatempuanana. Panjara geus kosong pantona rujad.
Aki Puralaga kasampat ina tempatna. Setan ke. Jabal kamana, jamang gulung aki pura kumaneh ke. Wah, tidak kaki jalan yang mayu. Dan tu si Sutira kabur di gadang jagwaki ke pura. Rasakan semua benak. Di podalan sebaik mah, banyak berani. Panjuruyung tak cida ambok kenana. Domet kena panon berem untuk kakarawat bakatu ambok. Kalawan telobo omong deh. Hiap, tulecap tumpat. Muruk ka ima. Gelus ka kamar. Tidak geus keluar diberi jemawa keris 7. Keris sikidang sora nuga pamor sinu hejo mantak serab. Eta keris warisan ti guruna anu geus tilar dunya. Hawana panas jeung sok ngahudangkeun amarah anu pohara. Harita dek itu, dina mangsa Panjuruyung nyaka eta keris sikidang sora. Sakujurung awak madadak makibrig ngungkap panas lain tiris. Terbawa dah redang jeung bayung yang. Dengan gagetar pinuku tenaga di barung nafsu. Panon Panjuruyung purahan, burahai JR berum awor jeung roman bengit anu geneuk. Budadaga, sia geus gahinya ka aing sia wawadak. Umbawa ni kabur sia tina panjada aing. Rasakeun wawalas aing sia. Cantu umur sia nganyepi ka poe ieu sia. Sabab ngajan kabur ka tungtung langit oge moal burung diberi ku aing. Ngajan lumpat kana alak-alakan nyaga moal burung di udag ku aing. Terus bumi napak meja moal burung diberi ku aing. Rasakeun sia Puralaga. Siap, sulung atuh harita. Bersat. Panjuruyung loncat keburuan. Burung pengumpat. Udag anu kabur. Lumampah ngacuratan nagunakeun aji kidang saencana. Hayang hasil cenah ngabebrik musuh nepikeun kabeunang. Atuh harita, bersat Panjuruyung loncat kaburuan. Syuk angin ngagerebug, berembung lumpat. Udag anu kabur, nyatana Aki Puralaga jeung Nyi Sutira. Lalampahan teh jojoreatan ngagunakeun aji kidang kancana. Hayang hasil ngabrik musuh nepikeun kabeunangna cenah. Langit lenglang teh megan ngahalangan. Mata poe moncorong ti belah wetan. Cahayana pingras estuning ngatak betah jeung ngatak waas. Nyaksian Panjuruyung kokolebatan lumpat ciga setan. Berucat-belecet tidak salah-salah tatangkalan anu rajeg di jajalaneun. Taya basa kagok jajauheun ngawagu. Panjuruyung ngablesat apeng-apengan. Awakna jiga nu hidung sorangan. Pungkal pengko nyingkahan tatangkalan. Atuh di daluman panah teh gancang ngelirik ila. Ya, kasusul sagwain. Kira wanci pecat sawan atau jam 11 isuk-isuk. Panjuruyung geus tepi ka sisieuweung tutupan. Reng-ureng. Terus tempat-tempat kaseduling itu bungking. Susugadan bisa awaskan lumampah tetelapan awas. Sikut alabatan mata hilang. Panjuruyung nempo dua kalangkang hiding anu kerlimpang lapat-lapat di kejauhan. Bangun anu tenang pisan. Kais musuh sagwain paike eta si Puralaga sia. Anu geus kumawani wa kabur si Sutira. Dasakeun sia. Jelung atuh harita. Panjuruyung loncatan burukan dua kalangkang hiding teh anu katempo samar-samar di kejauhan. Da kahalangan kudang daunan. Dina mangsa tur waktu sarua. Harita teh Aki Puralaga jeung Nyi Sutira keur leumpang we kalawan tenang. Da eta boga rasa aman meureungan. Sabab jauh ti imahna Panjuruyung. Aki Puralaga teh bisa lumampah gancang di sabab ngagiringkeun Nyi Sutira nu teu bisa leuwih ti kitu leumpangna teh. Da teu boga ilmu silat atawa ilmu sejena estuning palos sawajarna. Tapi
Kumaha kira-kira na orang tenang mau aya nu nyusul? Supira sup tumanya barjeng ngalir katukan jajantung ngadadak jahiratung kawas geus menang pirasat yen aya nu nyusul. Wajar. Mun aya nu nyusul ya masa babingkeun ge urang teh kabur di tempat nyusulkeun. Ulah selempang daki gemah cicingun. Geus tangtu bakal ngalawan sabisa-bisa. Cek Aki Puralaga ngagregeun hate ni Sutira. Ani abdi teh tiasa nanaon Aki. Upami aya balai teh mah tiasa ngungkulan sacara sampurna kada kumaha abdi lamun kapak aya kaributan nu macak balai. Aki miharap sangkan hidup bisa lumpat. Anu sagancang-gancangnya kan. Ulah malirek Aki balik weh kalemur. Jepungan kolot-kolot hidup aja anu aya di kajemangan kan. Aki arek gelut bebe akan ngelawan si Panjuruyung kitu ge lamun nyusul. Tah kitu nya mana kitu makinanging kita aya di mana? Ya kapal mana tujuan ka Cibeni? Aduh mah salimlung teu apa kalau kitu. Pergi wates di barawa kuno jarahat abdi teh emut kana nanaon Aki. Sutira kalepe pisan. Ngarati jadi halangan mun kudu kabur teh mah. Ke di warung pagi. Terus saya maju ka lebah. Engke bakal manggihan pasir anu bulisir cah. Jadi nyama bakal kanyahoan. Kakenca aya jalan leutik nu engke berasna teh ka pilemuran. Lumpat we ka dinya kaje sing aci-aci. Moalnya sabab geus deket-deket di dieu mah ka imah. Kalemur. Cek Aki Puralaga nunjuk. Kuni Sutira di Bandungan kalawan Dahlia. Angin letik ngahilir di barung kulecetna Suraman. Nang barang keur kitu. Kurasa. Curiat cilung. Harita. Aya nu nangtung ngapedega ngahalangan jajalaneun barjeng ulak cangkeng. Horeng teh Panjuruyung geus hasil megatan kalabur. Atuh puguh ni Sutira mending ngalanyap hatena. Panon melotot sungguh calangot keseraan. Leungeun mah ngalaper. Sedangkan Aki Puralaga mah tetap tenang we. Ngan dina manah nak ngerasa heran. Nah Panjuruyung bet geus aya di dinya. Tetela ilmu na geus luhur. Hahaha. Leka mana sia teh jujumuk? Wamayak. Naon maksudnya sia kumaha di kabur ti mai? Hayang modal sia ge. Ha? Cuk Panjuruyung harita. Barjeng petet-petet siri panon hurang kanuduaan. Panjuruyung main kalau badatnya siapa ini pakai itu? Aik masyarakat bulan kalemur teh sudah ngajis teh bisa dikerang kusya di dapanyara. Cek Aki Puralaga mereka keraut dinahan amarah. Dak tadi oge lamun teu ingatkan Sutira mah tangtu mawa kabalik hayang ngajajal heula pangabisana Panjuruyung cenah. Ngadenge jawaban Aki Puralaga kitu haok Panjuruyung harita. Ngaon sia waweak. Hayang murang kalemur. Alus tah sia hayang ge. Nu aing bakal dijajakeun tapi moal kalemur. Ieu mah kaherat jeuh. Geura papat geun jampe modal sia Puralaga. Geura sambat indung bapa sia lamun boga kene. Poe ieu nyawa sia dipungkas. Moal bisa dikumelip di alam dunia. Cek Panjuruyung ngagakak siri. Aki Puralaga teh nganggap remeh nganggap enteng. Estuning teu dipikir dua kali. Dacul pangrasana manehna nu panggagahna. Ngadang penantang kitu Aki Puralaga tenemba deui. Terus ngecipan ka Nyi Sutira mere isarah. Dengan mangis kaki-kaki Nyi Sutira arek lumpat. Hayang bebas cenah genggeman Panjuruyung. Baiklah. Mentong lahir sia kain. Aing lain bangke dulu. Aing bisa kena ngalawan kasih ayo. Maju banget. Udah ngambil jajak jeung aing. Udah enggak jajak. Luar film. Iya. Pelesat atuh harita Panjuruyung luncat tarik ngakeradan walingin nguru kana dada lawan. Tapi Aki Puralaga geus taki-taki serangan musuh dipicen ka bakenca awakna ngagilek atuh meusan saeutik. Marengan pikiran katuh anu ngababan tututian lawan. Gilek kieu.
Soloyong panjuruyung kita telonjong semingir ampirubu. Atu puguhe meninggal jenghok. Nutadina nganggap hampang kamu surte. Hatena jadi rewas. Jarig-jug panjuruyung jarig-jugan. Cagedeg nangtung dari kelaman ajeng. Ayeuna mah tu maniga gabah yang haripan Aki Puralaga. Sama yakin serangan manehna anu sakitu kesit geus hasil digagalkeun ku musuh barjung manehna kabunangan. Segan sia. Tetera ya kene hojah Puralaga. Montong waka suka bunga sia. Aing teh naon dulu. Masih kene karagok sagemoy. Hayo maju deh si aki-aki. Kasaha sia ngomong nyebut aki-aki. Kasia ai sia ngolah kene gitu. Siapa aki-aki dalam show, aki-aki yang aki-aki. Nah, lo, ya, boleh, ya, buat, ya, buat, ya, pulang, salah, ya. Sabot dua tantungan aki-aki garalumut atuh harita nisutirah mengis ngabicir rumpat. Teu nulis kana nanaon, sabab kitu janjina tadi jeung Aki Puralaga. Tunggu panjuruyung kaganggu pikiranana. Mana atuh ngareretkan rumpat, kayaan kitu dirawarakeun ku Aki Puralaga. Sabuk ngarajang cepet nakeranan dengan katuhuan tenggolepat. Nyatana kana ceuing, tapi lep gila. Jelas bulat kotak hiuk. Ayah. Aki Puralaga nyengir kabunangan lantaran payuyung rikat malikeun awakna jeung ngarajang sikunakeuna kana dada Aki Puralaga. Hiji-hiji sia hayo maju deui sia. Koyot sia ge kalat yo. Panjuruyung atuh sering ngoak, tapi tetep waspada tuh iana tega gabah yang haripan Aki Puralaga. Sorong ngasang kuda-kuda paripanon gorong nutup Aki Puralaga. Jambak sakitu nasya. Yo, campangan. Aki Puralaga teh hayangan panjang lalakon. Hayang buru-buru ngabinasakeun musuh. Adu geus bubuh jahat jeung telemes. Rakatek Aki Puralaga ngawatek aji runtak jagat. Maksudna pikeun ngancurkeun awak musuh. Bener ieu teh deguluasan sia hoyak. Panjuruyung teu percaya kenapa molah musuhna. Nu memang selain heureuyan deui. Sabab kumaha oge kanyahoan musuhna teh ngagunakeun jurus-jurus aneh pikeun ngagempur manehna. Geus lain tarung handap-handap, sabab langsung ngagunakeun jurus-jurus ampuh tingkat luhur. Pandang lawa bacot sia, lain teh hayang dilangantekeun sia-sia. Ulin teh dulu, urang geus pada kolot sia. Cok pantes ngaju ilmu kawinan. Lamun heueuh sia wadi sok, taya pangawasa aing sia. Aki Puralaga ngarik napas jero, walingin geus didorongkeun ka hareup. Gede jam pasukun yang jerak lemah. Barang jeung kitu panjuruyung atuh ngacualit ka tukang. Ya. Karasa sia urang ajar sia bae. Dampas ku Aki Puralaga ngeblek ngenyerang kana tanu. Panjuruyung ngacurai ka tukang gabung atuh ngabobetkeun maneh kana tanu. Bedag tukang ngeunana aya sorana ngajerubureut estorin tarik pisan. Dibarengan ku taneuh anu muncrat pancaura luhur pisan. Korea panjuruyung hudang langsung ngarajang ka Aki Puralaga ngagunakeun tanaga batin sapiduna. Wer atuh tanaga anu rongkak dibarung ku angin arek numrang kana dada Aki Puralaga. Cilegur beredag aya di sora leuwih tarik batan tadi. Palanuh hasut mulak di antara anu keur gareuleut. Terus munggul ka luhur ka bawah angin. Dua tanaga batin bantrok duana sarua kuatna, sarua ampuhna. Aki Puralaga ukur misal saeutik. Panjuruyung nahan napas dadana karasa eunap. Ya, urang aja tas ngoyong. Yang kiki bener-bener ngajak ni sangka ibu. Jika nyama kesayang kodor tas ngoyong. Yang gancang kaheran sabab kisieun ku ngagunakeun jurus pemacak bahaya. Tapi kena naon sia diladenan sia ku aing ngoyong.
Cek berentesnya hatena Panjiruyung bari jeung terus nusulkeun di tanaga jandang palemin. Malina oge hayang gramungkas eta pasarungan. Panjiruyung kampanye di tengah saing oi. Ya anu baris ngarubukeun sia. Sok, saja ieu anu baris malagatkeun rahasia. Moin ka ngomong lu babatos sia. Babalak, gerak datangkeun pangawasa sia anu leuwih rongkah bacan besok ku aing dicadas sia. Ulang ajar sia. Barang cacap omongan Panjiruyung anak kelayang teh warugan aki pura lagah ninggan hampang. Ngaluncat ngagunakeun ilmu leuwih luhur, tepikeun ka jiga hiper bakat ku hampang raga. Sedangkeun walengan ditatan-tatan dekat gembur awak lawan. Belusat sinar bodas ngancam dada, tapi Panjiruyung teu ngejak. Menawi kapabut keris sikidang sora. Yo burak. Lilin aki puraga ditakis ku keris, nyimbukeun cahaya ngagulira keluar tina keris. Akibat eta bantrokan aki puraga muringis, lilin kerasa singsereun tapi teu dipalire. Cai muncak kana panu, terus ngawangun kuda-kuda hiup perut nyamuk kana dada. Datangna tarik pisan lir kilap, beledugkeun pisan ngelawan dua atuh harita. Panjiruyung ngeungeun kasaimbangan awakna. Puraga! Sabrut aki puralaga mindo deui, maksudna mah musuh teh ulah bisa honjah deui, tapi wancinya pi alatan mangsa misah cag para pamirsa. Ye carita urang tunggal heula, saha nu bakal asor, saha nu bakal unggul insyaallah. Urang Bandungan bagian ke-52 dina malam Senin nya mari diungi enjing mamang teh istirahat. Atur nuhun kumaha rupi perhatosanana ujung gantung kasana mudah-mudahan urang panjang yuswa anu langkung alamin.